sawah neangan beuleuh teu aya. Neangan deui eueuh. Ka mana nya? Ka sawe ah. Tapi siga aya jalmi. Terus lah, sugan aya cai-cai saeutik. Tadi tuh ah. Beja makuring teh budak jalanan. Make ukuran ngamen. Tina kandaran. Ya, alhamdulillah ya. Aduh. Bontek itu. Coba kita. Lumayan lah. Ayo, budak teh. Kasep. Ayo nya. Yang? Yeh. Ieu teh anu kemari di itu teh, saha teh? Amin saha? Kasep. Arsat Abdullah Munggaran. Arsat Abdullah Munggaran. Sae namin mah poho. Abdi kemarin di itu nonton itu pang tukangna. Kebanyakan tempat. Terus kumaha anak? Naon ka dieu teh? Pada pirogi naon gitu. Kasep teh teh. Ya, badai kitu ya. Bade kitu kumaha sing jelas tuh. Bade naon sabare kumaha atuh ka dieu teh naon gitu akang ka ka dieu teh naon. Ih nyaho teh saung saya. Akang ieu. Bade naon ka dieu teh Kasep? Ai pirogi naon gitu, disaurkeun ku saha ku bapak? Naon saurkeun naon bapak? Ai masalah naon abdi teh masalah naon akang mah? Hah? Cenah cok bapak. Naon? Eta bapak rek meser domba. Oh, bapak meser domba ka Akang. Bukan. Alhamdulillah tuh aya untungna teh aya 5 deui kitu. Aya nyaon meser domba naon? Bikang atau jaluk? Bikang tadi mah cenah. Bikang. Oh, siap aya. Duh, mana nya asa mimpi gitu anggrok jeung nu Kasep ya. Jadi kabakeun Kasep. Kasep yang dia. Aduh, ampun ting. Akang nya teh ngaranna teh sebutakeun. Nah, cicing aneh. Ngomong, hayang naon sok buru ka Akang. Cenah cek bapak di sauran. Tadi tuh, Mun. mana HP-na tuh gaduh HP ah. Gaduh HP Akang mah ke dia teh kur jeung ieu hungku tuh. Jeung kebon we sapoe ge. Da bantuan teu meunang wae tuh Akang mah. Rancangan itu seueur teh, rancangan kos patar Akang kita. Kamarana tuh. Tadi asa amplop teh si anu beungeutna burik teh saha teh? Raka. Ah, teh eta si eta. Ih, ampun si eta teh. Nya budak teh nya ka dieu, mun aya kok tekek kok ieu. Wapdi di sauran ya. Raka ka dia. Ana Seraka. Oh, wah. Mun Seraka mah ditu tuh. Seraka mah tadi kan foto apa Akang teh ditu. Di ditu tuh. Ah, di ditu. Awak di dieu mah. Ketinggal wapdi. Ya heueuh nya. Ya bawa atuh golekna ka dieu teh si Cepot. Aing ngomong si Cepot aing ngomong. Aing kumaha tah? Teu ka bawah cek bapak. Aing nyaho bisa ajarkeun Akang teh sugan Akang jadi dalang kita. Akang lagi cocok jadi dalang. Dalang ieu dalang cilik. Nikaskeun mah Kasep jadi dalang pinter deh. Nangis tuh sok di dieu nya cinjon-jon. Akang mah arek nyiramah itu tuh. Can beres nya puntennya Kasepnya. Bisa arek leueut-leueut ke orang masalah leueuteun nya. Nya muhun. Sok dina sok rek ngaleung teu naon. Rek ngalagu teu naon. Heuh, kumaha Akang we. Sok. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nanya. Kenal naik di Kang. Gede ngahaluang weh. Saha itu nya? Ngobrol weh, ngobrol yuk. Ayo. Nan. Kang boga cepot teu? Boga. Amun boga ulin. Ya. Boga tuh urang teh apan dalang cilik. Jadi boga wayang oge. Heeh alus. Wange pas itu uang ningali dina YouTube mane aya naon usaha eta pas di ditu teh tuh pas jas apa lalu usune Hah, si burik teh. Anu banget burik teh. Aduh kok anu Kasep deh. Wah bener ya, tidak bisa dibiarkan ini mah.
Kena bisa kabawakeun goreng kena kakang segitu kasepna gitu. Bah. Mana oret aing tadi? Kelanya, urang ngarek itu lah, mau bener. Kayak mana hujan soalnya segera kita tah. Yang gerakinnya tuh siapa sih? Gitu. Rame tahu ya? Iya rame. Banyak sekali ya yang nonton. Iya banyak, aku juga tadi pas tampil ada yang nonton. Banyak ya? Iya banyak. Dan juga itu yang gerakinnya siapa sih? Kamu ya? Pas udah itunya baru dalangnya namanya Pak Haji Dadar Sunandar Sunari. Iya, bagus ya? Dia tuh yang kasohor. Kamu udah belajar? Udah. Berapa tahun? Berapa tahun? Baru kemarin sih. Oh. Udah bisa ya kamu? Udah. Pintar sekali kamu. Kamu naik kuda apa? Kuda renggong. Oh, aku ya lupa. Kuda renggong. Ya. Sama siapa? Kamu sama si Alika sama si Cice ya? Banyak orangnya. Kamu masih punya YouTube ya? Itu Kang ada debus teh ya Kang. Iya. Pakai apa itu teh? Bor. Ragaji. Kaki mah pakai ragaji sama lidah. Kebal sekali ya. Itu punya ilmu ya Kang. Nggak punya ilmu dulunya emang jambu gitu. Hah? Hujannya geus rakat. Bung arek. Uy heula ah. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Balik kan? Ngai.